Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nami abdi Nawalsana Ayung Tias di kelas 10 MIPA 2. Dinten ayeuna abdi bade nyanyikeun kawih basa Sunda. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung urang Sunda. Sapopoe kade lali sasawuran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapi bari hade budi. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasawuran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iyatna hormati ajarna. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina kamusna na koran jeung majalah sing narti ulah salah resep temen maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, titenan dina laguna apakeun haleuangna sing bentes kalimahna resep temen ngawih lagu Sunda. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung urang Sunda. Sapopoe kade lali sasawuran basa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapti bari hade budi. Basa Sunda, basa Sunda, basa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasawuran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iyatna hormati ajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, titenan dina kamusna na koran jeung majalah sing ngarti ulah salah resep temen maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, titenan dina laguna apakeun haleuangna sing bentes kalimahna resep temen ngawih lagu Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun
ngaturkeun nami abdi Lolosana Ningtyas di kelas 10 MIPA 2. Dinten ayeuna abdi bade nyanyiikeun kawih Karatagan Pahlawan. Kehoncewan sumoreang tekadna pahlawan bangsa syahdu pantang menyerah memaksudkan can laksana perjuangkan lembah jaya lalai rapi bertegang hati taya basa minta bambang terima ikhlas hidup korban merdeka. Kehoncewan sumoreang